Ada ngker ngalep ya, gerada paus. Guys, gipaus. Singa, mun singa bayawak kayak gimana lah. Singa amat. Hah? Woi, Amin. Oi. Sia, orang-orang gawe enak gitu, beda HP. Atuh ieu sarua gawe. Teh, gawe ya. Dela nyar duit ya di dia sugan bae aya ieu anu ngagipaus. Emang eta enggak bakal menang duit? Menang duit lah. Oh. Cek aing sia gaweana ngelep bae di pos ieu di dieu bae teh ka mana-mana. Anggur ka ditu tuh. Ka pabrik atau ka kawasan Millennium tuh, ka kawasan Cihideng tuh loba loker sia ka ditu. Emang ngelep biasa Ngelep lah, atuh ngelep ge sarua gawe aya duitan. Yang naon gawe capek-capek amat ngelep beg ya. Nanakeun banget ya. Atau aing ngajaran, Min, aing ngajaran. Ngelep menang duit, heuh. Aing ngajaran tuh, Min. Engke isuk diajarkeun. Ajarkeun ya. Oh, aing Emang ngerti kan HP? Aing mah HP gablek ya henteu, Min. Atuh meuli HP heula lah. Beli HP lah. Mamanya nak pinjem HP urang. Atuh make apa siapa aing kitu teh aing. Eta sia. Kadang keur ngalep ya, gerada paus. Sia, naon eta paus-pausan maksudna? Gipaus. Kayak orang menang duit mun gipaus. Anu merek paus menang duit. Oh, amun misalnya anu merek betok. Lauk menok betok atuh eueuh lah. Oh, ayo teh naon tah duitna? Otak kembang mana eta kembang? Koin eta satu koin. Kayak kumpulkeun. Sampai saldoan kayak ditarik. Oke. Disilau kalau batanya tengah arti mang kayak bae isuk diajarkeun lah. Aing ngararieu teh hulu ya. Coba eta Amin aing ngehengler atuh penonton sia, berapa eta? Oh. Berapa eta? 199. Ah. Oh,